Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, kalakuan Julio beki minculak lain wae ukur kaneng Sarah, tapi Julio oge teu asa-asa mares ka Jang Aji sangkan masarakeun harta bandana. Jang Aji oge teu bisa kumaha sabab terus diancam lamun manehna teu nurutkeun kana pamentana. Sagala rahasia antara manehna jeung Neng Sarah rek dibongkar. Kakandungan Neng Sarah kiwari geus nincak ka 8 bulan. Sarila eta Jang Aji tarasare di kamarna. Manehna bebeja ka Bu Ijah rek sare dina sofa di ruang tamu. Alesanana hayang nonton bola. Sok padahal manehna nungguan Neng Sarah sabab nyaho yen kandungan Neng Sarah geus nincak kana bulan alaeun. Manehna ngarasa melang bisi janari tengah peuting. Neng Sarah karasa beteung eueuh anu nangenankeun sabab Julio anu jadi salakina beurang peuting tara aya di imah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, siga peuting harita di jam 8 peuting beteung Neng Sarah karasa jejeletitan. Mimiti mah teu dirasa ngan beuki lila asa beuki tupuguh rasa. Cangkeng panas beteung mules asa hayang kahampangan tapi tewer, asa hayang miceun tapi lain. Neng Sarah hayoh bulak-balik ka kamar mandi ngadonagog bari beteung anger mules. Jang Aji merhatikeun polahna Neng Sarah, ngarasa hariwang pas Neng Sarah balik ka kamar mandi nu ka 4 kalina. Jang Aji pok nanya bari ngadeuketan, Neng, kunaon ti tadi uwi wae ka jamban aya anu karaos nyeri patuangan sanes miceun wae nuang naon atuh tadi siang, ceuk Jang Aji nanya marakpak. Teu kunaon mung karaos mules pungkul, jawab Neng Sarah bari muringis nahan kan nyeri. Sareng miceun teu Neng, atarapi mules wungkul wah lebat angin urang nyandak antangin atuhnya, ceuk Jang Aji. Samaruk Neng Sarah nyebutkeun mules teh mules nyalingit beteung. Wios teu kedah engke oge damang, tembal Neng Sarah bari terus ngoloyong asup ka kamar semu meyegeung. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, abus ka kamar Neng Sarah lain sare tapi hayoh guling gasahan. Bobokong karasa asa potong nya panas nya nyeri, beteung teu kaurerep, jeletit deui. Neng Sarah teu kuat nahan ka nyeri, mangsa datang mules manehna kur tungtung bantal anu jadi pamuntangan dirames ti papareket hayang kuat nahan ka nyeri. Kuniang Neng Sarah cengkat karasa asa hayang miceun. Neng Sarah ngoloyong ka kamar mandi bari muntang kana tembok. Nempok itu Jang Aji ngorepak tuluy nyamperkeun. Karaos keneh mules Neng, kituna teh bari ngaragamang kana tak-tak Neng Sarah tuluy dibeyeng dibawa ka kamar mandi. Neng Sarah ngan ukur unggek bari teu nolak awakna dibeyeng ku Jang Aji da memang geus teu kuat leuleus jeung ngaleper akibat nahan kan nyeri. Kaluar ti kamar mandi, Neng Sarah ngodopruk sukuna teu kuat dilengkahkeun. Jang Aji kacidareuwasna giak nyangkeh Neng Sarah tuluy dipayang dibawa ka kamar tuluy digolerkeun. Geus digolerkeun awak Neng Sarah lain cicing tapi kalah kamotah guling gasahan bari terus humarurung nepi ka teu sadar leungeunna muntang kana ramona Jang Aji dicekel ti papareket nahan ka nyeri anu luar biasa.
Ya Allah, kunaon atuh Neng, kunaon bade ngalahirkeun ieu teh sanes? Mana anu nyeri Neng, mana? Cek Jang Aji bari uyup ayap teu puguh rampa. Tapi Neng Sarah geus teu wasa ngajawab, panonna dipeureumkeun bari anger nyepengan leungeun Jang Aji pageuh pisan. Kesang geus ngoprot maseuhan awakna keur adug songkol beletuk. Sada aya anu bitu burial aya cairan anu ngocor tina handapeun Neng Sarah. Jang Aji ngoreja tereuwas sabab eta cairan ngalai kana sukuna. Astagfirullahaladzim, Neng kunaon Neng, kunaon? Naon eta anu kaluar? Ya Allah, kedah kumaha ieu teh? Antosan heula nya bade nyauran heula ibu. Cek Jang Aji bari ngalesotkeun leungeun Neng Sarah anu muntang tuluy lumpat muru ka kamar. Ibu, Bu, gugah si Neng kunaon Bu? Cek Jang Aji ngaguyah-guyah awak Bu Ijah anu keur nyegrek. Bu Ijah ngulisik kekereceman. Aya naon Aa? Itu si Neng kunaon Bu? Kita diaduk songkol terus cairan keluar seueur tina palebah handapna. Astagfirullahaladzim, buarek ngalahirkeun Aa. Cek Bu Ijah ngorepak tuluy duanana lalu lumpat muru ka kamarna Neng Sarah. Kasampak Neng Sarah keur bebetem semu ngaheujeun. Astagfirullahaladzim, Aa ieu burukeun teang bidan. Geus rek sabroleun. Cek Bu Ijah bari sarua manehna oge geumpeur. Teu talangke Jang Aji ngabalenyeng neang bidan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, alhamdulillah Neng Sarah ngalahirkeun lancar tur salamet. Orokna lalaki rupana kasep kacida siga tukang dongeng. Cager wahara Mangguru siga bapana meureun mohon siga Jang Aji atuh Mangguru sok mana wae Mangguru mah. Cager wahara duh. Kasedih, kabungah jeung kabingung anu terus ngagulung dina hate Neng Sarah jeung Jang Aji. Ari Julio da puguh ge eta lain anak kandungna. Manehna mah teu mere riuk-riuk kabungah atawa kanyaah. Bu Ijah ngarasa heran nempo sikep anu jadi minantuna anu tiis jeung eueuh pisan perhatianana. Malah ngarasa heran habat Jang Aji anu bumela tur perhatian ka Neng Sarah. Malahan Bu Ijah mindeng nangenankeun Jang Aji nempoan ka kamar Neng Sarah sok sanajan ngan ukur ngelol tina lawang panto. Kacurigaan Bu Ijah beuki gede pas nangenankeun Neng Sarah keur dibeyeng ka kamar mandi. Waktu tengah peuting Neng Sarah hayang kacai. Jeung deui aneh disaprak Neng Sarah gede beuteung. Jang Aji sarena dina sofa deukeut lawang kamar Neng Sarah bangun anu embung pajauh. Katambah ayeuna Neng Sarah geus ngalahirkeun, perhatian beuki atra teu bisa kapalingan. Nempo Neng Sarah masih can walakaya sabab karek 2 poe lahiran, manehna can kadugana naon. Nya Jang Aji anu merhatikeun sagala kaperluan Neng Sarah.
Aih, nah asa aya anu beda dina gerak-gerikna Aaji. Padahal manehna ngan saukur anak angkat, beda jeung Jang Julio. Manehna teh salakina tapi naha bet siga anu eueuh kanyaah. Kitu garentesna hate Bu Ija. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, kadorong ku rasa kapanasaran, Bu Ija hayang nalungtik aya hubungan naon antara Neng Sarah jeung Jang Aji. Sore keneh Bu Ijah ngahaja geus peureum, sabab engke mun geus tengah peuting manehna rek ngintip kaluar di mana Jang Aji sok sare. Jang Aji ngagebrak dina sofa ruang tamu pas hareupeun lawang kamar Neng Sarah. Jam 3 ngulisik kahudangkeun ku suara mobil nu asup ka pakarangan. Purnyung Julio saperti biasa matana beureum, lempang teu ajeg, tuluy ngoloyong ka kamar. Kesampak Neng Sarah keur cindeluk ngeyong orok sabab tas disusuan. Neng, boga kena simpenan teu? Akang geus habis bakal ya. Har ari akang, pan ATM abdi tos di akang, nah bet naroskeun simpenan ka abdi. Tembal Neng Sarah. Heeh, geus habis. Atuh emangna duit teh simpenan. Da saya teh jalma hirup butuh keur dahar. Geus we menta kasih ibu atuh jig. Ya Allah, akang renggeus nguras harta banda anu abdi sareng anu Aaji. Ayeuna akang rek menta anu ibu. Moal Kang, hapunten abdi moal tiasa nyumponan pamundut akang anu ieu. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru keur pacental-cental kitu, kulutrak panto kamar dibuka, bus Jang Aji ka jero. Aya naon anjeun datang-datang nyeun kaributan? Lalaki macam naon ari maneh? Pamajikan teu walakaya lain mah ditungguan diperhatikeun dipikanyaah. Ieu mah kalaka cul-culan wae, balik isuk bari barang penta. Eueuh tanggung jawabna pisan maneh mah jadi lalaki teh. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, Bu Ija anu geus ngintip gerak-gerikna Jang Aji. Nampo Jang Aji asup ka kamar, manehna giak nyampeurkeun ngadeuketan lawang panto kamarna Neng Sarah. Cag heula nya hei.